Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu atos masihan kasempatan sareng kasehatan nu mana urang tiasana patepang rahay di acara ieu. Ibu Bapak guru anu dipakahormat sareng rencan-rencangan anu dipakacinta, para wargi anu dipakahormat ku sim kuring. Dina waktos ieu abdi bade ngadegieun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadayana wajib ngajaga kasehatan sareng kabarsihan lingkungan. Terus urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadiditieun jeung cara anu sehat. Misalna memereskeun awak pas urang keur ibak, meresin kuku, ngikat waos anu rutin jeung sajabana. Tah eta teh conto cara hidup nu sehat. Conto anu sanesna urang kedah micen runtah di tampatna teu keunging sambarangan. Terus lamun nginduh ulah di mane wae batuk atawa bersin ge kudu nutupan bahan ampe henteu nularkeun virus ka batur. Urang teh kada mikacinta kanu kabarsihan diri urang, sangkan hate urang ge suci jeung bersih. Lamun urang hoyong janten jalmi anu jeuk waringkas, urang kada sososon mereseun dini urang sorangan tina sagala kotor nu aya. Bade eta kotor jasmani atanapi kotor rohani. Upami mereseun kotor jasmani, urang teh kedah mineng mandi, mereseun lingkungan jeung sagala kotor anu bisa nyababkeun panyakit diri urang. Tuluy kumaha lamun bade mereseun kotor rohani? Carana nyaeta urang kudu ningkatkeun keimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah. Ngan anu kudu diinget teh sehat lain syukur sih hungkul, tapi urang kedah ngarekeun jasmani urang nu matak ngajaenkeun diri urang. Misalna urang rajin olahraga. Hadirin sadayana, cekep sakitu pidato tentang kesehatan ieu. Hatur nuhun keuna pakartos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.